artian teh panjang lihat yang merahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Sama tahdirnya ya dari tahdir mah loba itu berlaku contohnya banyak pondok ngadu alkat kabeh gitu. Walakum jeung eta tepi kenalanjeun kabeh nisfu ma ari setengah tina perkara taraka anu ninggalkeun azwajukum pa bojo-bojo ari kabeh ilam yakun di mana-mana teu aya lahun pikeun bojo saha waladun anak mingku berarti aranjeun atau tilain. Mun pamajikan paeh maka salaki di mana-mana teu boga anak eta pamajikan teh rek anak di urang atau anak di batur. Jadi eueuh anaknya. Eueuh anak maka atawa eueuh incu ti anak lalaki. Ya. Bisa anak boga anak lalaki tapi geus paeh aya incuna eta beda deui. Ya mah eueuh anak balah. Ya eueuh anak. Si pamajikan teh gabung ek anak di urang ek anak di batur maka si salaki teh pamajikan anak paeh nya bari jeung teu boga anak si pamajikan teh maka kabagian teh satengah tina tilka satengah fa in kana lahunna walad falakum rubu mimma tarakna. Lamun boga budak kumaha rek budak di urang rek budak di batur aya budak kitu nya pamajikan paeh boga budak sabaraha budak mah erek budak di urang erek budak di batur lain budak urang anu lain di budak pamajikan eta lain kitu nya pokona mah budak pamajikan apakah di urang atau di batur maka salaki meunang saparapat. Data mimpa diwasiat itu si Nabi Hadain anggar sabah ada wasiat sabah ada hutang itunya wa ulhiqa bil walad bidzalika waladul ibni bil ijma. Nah sarua hukum jeung anak nya dina hukumna lamun anak lalaki diincu lalaki misalkan anak lalakina boga anak lalaki, nah, anak lalaki nanti boga anak deui, itu ya. Tari nanti, misalkan boga anak lalaki, anak lalaki geus maot, maka berarti aya incu lalaki di anak lalaki, tak incu lalaki di anak lalaki, teh nu anak lalaki lagi supaya teh eta tes hukumna sarua jeung anak lalaki. Udah bagus jauhnya. Nyada. Mah nyambung ya sarua jeung bapana berarti ngagantikeun posisi bapana beda deui jeung incu ti anak awewe lamun anak awewe geus paeh ya geus putus sebutan awewe walahun narrubu mimma taraktum illam yakul lakum walad walahunna taimah awewe ieu nu salakina walahunna jeung eta pikeun pamajikanna rek hiji rek dua rek tilu rek opat kitu nya arudu ari saparapat mimma taraktum lamun salaki pak lain ilam yakul lakum walad lamun si salaki eta henteu boga anak erek anak ti awewe nu pamajikan aya atawa anak ti pamajikan anu ti heula sakeun kawin teh geus 7 kali tinu kahiji boga anak hiji tinu kadua boga anak 2 aya boga anak hiji tinu katilu boga anak hiji Kadina tinu kaopat kalima kagenep katujuh boga di anak hiji abe ngan anu pamajikan kahiji kadua katilu mah geus eueuh misalkeun tinggal anak bae boga anak 7 teh anak 7 pamajikan
opat dan tilu nama geus eueuh pae salaki teh. Nah kan berarti aya anak begitu mah. Atawa kieu kawin 7 kali di anak kahiji moal hiji ti pamajikan kahiji boga hiji, pamajikan kadua boga hiji, pamajikan katilu boga hiji. Tak pamajikan opat tangah 7 mah can boga budak. Pae tak pamajikan kan teu boga budak ti salaki eta, tapi salaki eta kan boga budak tidak pamajikan ti heula. Nah itu mah lain saparapat tapi kena sapardalapan. Saparapat tina satengah eta tidak kabeh. Tidak kabeh. Jadi lamun teu boga anak si eta lalaki mayit lalaki teh salaki teh maka pamajikan karep rek hiji rek dua rek tilu pamajikan mah meunang teh saparapat. Lamun lain pakopatan. Berarti nanti aya 5an. Berarti ada saparapat. Ya teu bisa 5 mah maksimal 4. Oh, 4 Rumiana. Oh, Maksimal 4. Angger saparapat dibagi saparapat ke 4. Lamun ngan Lamun 2 dua berarti saparapat 2 saparapat anggernya 2. Ya, lamun saurang pamajikanana saparapat ku saurang. Gitu eta teh lamun teu boga anak. Ilam yakun lakum wal pain kana lakum waladun falahum falahuna asumunu bataratul lamun aya anak mah si lalaki eta itunya maka pamajikan teh kabagian teh saperdelapan. Misalkan ya tadi teh kawin teh 2 kali. Kawin teh 2 kali. Nah, tilu ti heula boga budak hiji. Ya, boga hiji. Nah, kawin terus geus eueuh pamajikanana teh itu nya ngan nyesa budak bae hiji kawinan deui. Ai kawinan kanu anyar mah can boga budak kaburu pae salakina teh kan berarti aya anak ti aya salaki teh boga anak. Maka lamun salakina pae teh pamajikan meunang saperdelapan. Eta buka budak. Hah? Itu boga budak. Beda dia aja ngan boga pamajikan ngan hiji berenana. Eta teh contoh teh hiji pamajikanna. Hiji. Lamun pamana teh boga budak 3. Ieu mah keur nyaritakeun pamajikan karena mah budak mah rek sabaraha bae. Ieu mah bagian pamajikan teh sakitu. Saperdelapan aya anak. Beda deui lamun anak-anak pamajikan misalkeun ya kawinan bujangan karangga anak terus boga budak hiji Anak terenya istilahnya. anak tere geus kitu pae si salakina teh tah berarti si lalaki mah can boga anak itu can boga anak berarti pamajikan teh nurangda teh budak hiji meunang teh saparapat. Eta mah tere kabagian teh nyangkut. Kan sesana meureun ka ieu keun. Oh yang ke kan bagian sejen kan. Aya deui nya. Ya, bagian sejen. Wa in kana rajul yurasu kalalah aw imra'atun sahawa kalalah walahu akhun aw ukhtun falikul wahidin minhum as-sudus. Nah, ila wa in kana rajulun yurasu di mana-mana aya saha rajul lalaki yurasu anu ngawaris ieu rajul eta kalalatan mun urang mah gabu. Lalaki gabu. Nya teu boga budak. Teu boga budak. Teu nya. Awi muraatun atawa misalkan ya salaki pamajikan dia. Ya. Si lalaki teh paeh teu boga budak. Erek ti pamajikan ti heula atau ti pamajikan eta. Ya. Maka dulur kabagian. Dulur mayit teh. Lamun aya anak mah
dulur teu kabagian kahijab ku anak nya. Nah, lamun salaki pae si lalaki eta teu boga anak itu ya kalalah teu boga anak atawa awewe pae pamajikan pae pamajikan eta teu boga anak daek disalaki nu eta atawa disalaki nu heulana maka terus walahu akhun terus boga dulur nya aya abi ada lanceuk maka adi lanceukna teh teteh kabagian sabaraha fahri kulli wahidin minum mas sudus sapergenep nya sapergenep nya lamun dulurna ngan hiji fa'in kana aksara min dzalika lamun misalkeun dulurna teh leuwih ti hiji fahum syuraka'u bisulus maka meunangna teh sapertilu ku dulur anu aya ku dulur anu aya dulur anu aya ke pembagianana nya sarua lina kawin mislu hadil cari sarwa minta wasiati yusi biha awadain bail mukor sabada wasiat sabada hutang dengan wasiat itu nugar mudor anu santu sarilhit sapertilu no saperti lebih saperti lumai tanpa nunggu persetujuan di wasiat minallah wallahu alimul halim tak merupakan bulan ketetapan di Gusti Allah Maha Uninga karena perkara nu panghade napikeun makhlukna geus diatur ku Gusti kita benerna teh kitu urang bikin aturan sorangan halimun Quran bijaksana sallallahu alaihi صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد